abdi pada ngidung remajan tengah wangi bujika aku kan Allah sarta kapar Nabi Muhammad utusanana ayah kan dadang majan Gendru mewah para waragi ayah mang aceng cipre mugi Allah maha agung maparina barkah kadari abdi yang parulah maparin berkah diri ampun teuing Kang Pepe kidang akan tutwiaga salaman jeung batin sarta mugi malaikat pamugi ngapi ngajarin pamugi ayah ngapi ngajarin kang tatang cikadu kidang siluman nguna gawe selit ayah baik gawe kangkung selit ayah pangeran baca Bismillah ngawitan mangku muji syukur kayang aku muji syukur kayang aku neda widi neda widi maha suci pangrasa bunda imas anu bageus ayah Sewasiwi siliwangi Sewasiwi siliwangi amuli Neda jembar Neda jembar Hampurana Abah akan anu bageus ayah cuy Gusti Di Gusti nu maha suci ayah parulah Neda rahmat ayang Neda rahmat sapaan
Aya panangan naga kejebake. Ya pangbakti Kang Asep Sule Kang Aceh nyanggakan iya pangbakti di kucing di kucing Rupi gandhi ala sadayana Aya Abah Aceh. Datang tariana kali bui supriyakeun pangbakti ti suwi-suwi mugi ka sari katampi Walah. mugi ka sari katampi. Sareng sena lagu Kemang Gadung mugia sakur pamundut ginuluran sadaya panajak tinekanan teu aya sanes anu depi maksad ku urang sadayana salamet anu nongton salamet anu ditongton salamet anu ngahibur salamet anu dihibur amin ya robbal alamin. Ka para panonton supados langkung akrob nongtonna heureuna sareng si Cepot mangga dihaturanan nongtonna ka parayun bae sing caket ka panggung. Hatur nuhun. Kanca miwah pamirsa sadayana. Ngarumet seni budaya Sunda teh pancen urang sararea. Ayu urang pada raksa sarta ropea. Malar seni budaya Sunda sarta urang Sundari ngawangun hiji catur anu pinuh ku pitutur sugih ku didikan jeung atikan. Medar carita nu jemar ku gambaran kahirupan manusia sasieun sabeunyeun bahan gesan pieuteungeun ngundang luang tina wayang pikeun dulur anu icikibung maluruh pangaweruh anggolati nastiti milari pangarti gesan ngaronjatkeun ajen diri mugia ieu tongtonan sing ngajantenkeun tungtunan sagala rupi ajakan ulah ngajantenkeun ejekan sok sanaos ngalangkungan seni mugia sing langkung raketna tali silaturahmi upama seuk urang ieu turleukeun nengetan sarta nitenan pintonan wayang golek sawengi jeput sagemlengna ngagambarkeun konsepsi hirup kumbuh manusia sapopoena ngagambarkeun hubungan manusia jeung sasamana hubungan manusia jeung pribadina hubungan manusia jeung alamna pon kitu deui ngagamarkeun hubungan manusia jeung pangeranana. Kidalang dina wengi ieu baris minton dina lalakon atanapi judul carios Ismaya Krama. Kumaha gemblengna leunjeuran carita Ismaya Krama? Mangga urang sami-sami sakseni bae ti kawit dugi ka wekasanana. Wilujeng nongton kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini harja tilu putra badai ngawitan ngahibur di bapak tata pembelian lah aku sadayana sami ulang barantu dan